أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Poean kedua hiji dua teu bisa mere napakah, dua poe berturut-turut teu bisa mere napakah, poe katilu kabeneran bisa mere napakah, poe kaopat teu bisa mere napakah. Ka ieu jang sarwiti ye. Kumaha eta tah? Apakah memang manehanana ngamimitian? Ieu ngamimitian pos teu mere napakah? Apakah neruskeun hitungan eta bae? Cek di dia walau maboyauman. Lamun ngelihat dua poe bila napakotin tanpa mere napakah, hiji dua mere napakah, wan fako asali sapoean katilu mere napakah, aiprak wa ajaza robi apoean kaopat teu bisa mere napakah, banat nerus hitungan poek nanti dinya bae ulah ngamimitian deui. Jadi berarti engkenyana bisa ngalaporkeun permasalahanana rapat ka KUA atau ka kejaksaan dengan dasar tidak memberikan nafkah. Pasti. Di mana kami juga ya sebenarnya teh ti poean kaopat beta, poean kaopat teu bisa ja poean kahiji poean kadua mah geus batal ku poean katilu. Poe kahiji poe kadua teu bisa mere napakah batal ku poe katilu. Poe tinggal poe kaopat anu teu bisa, tinggal dua poe deui berarti. Poe kaopat teu bisa, poe kalima teu bisa, poe kagenep teu bisa, apa? Bubar pertikahan bisa kulantaran teu bisa mere nafkah. Mantake komo eta hiji awewe urang Subang ditikah ku urang Korea, bisa urang Korea na wari bangkrut perusahaan Korea na tanpa pamit gana balik buat ting di Jakarta buat kumaha meureun nu jelas mah dihitung-hitung teh geus aya 7 bulanna ieu teh anteu aya kontek-kontek kadanan apakah mah SMS ge ka eta teh rapang ka KUA atawa ka kejaksaan minta dibubarkeun pertikahan lantaran ieu kabar berita dengan dasar tidak memberikan nafkah, tapi tetap di urang mah kesulitan meta kos kitu. Kos kitu teh kesulitan bae. Sedengkeun nu endeup ngawin geus antri sakumaha nu ngambesan. Ieu teh berkat pami cenah lumayan urus Korea ieu cenah. Tah, tungtungna mah kawin kanu sejen pannyana teh teu bisa lantaran terikat ku pertikahan jeung Korea. Sedengkeun kebutuhan geologis atuh luar biasa, nya dahar sungut luhur, nya sungutan. Tah, sedengkeun kurang Korea na teu puguh di mana ayana lapor ka kejaksaan diapilainkeun sakalina tak diterima laporanana harus ada apa aya jalan keluarna teh kiai urusan kos kitu kecilna kumaha nyieun muhakam sakumaha nikah bisa dia muhakam, ngabubarkeun pernikahan dia bisa dia muhakam. Datang ke Kiai Muhammad. Waalaikumsalam, Kiai. Lah, ini mah aya Kiai mah teh lokal mana? Henteu ka kecamatan. Aya ini ke kecamatan naon jeung moal lain naon lain. Sia mawan naon eta? Jero kasur ya. Yang di penggolan tak aja ya jual kita doang je. Penggolan dinya, dia membeli nasi di ingin ngutang ke dia. Enak nih, ya. Bubarkan pertikahan ya, rekian muhakam bisa. Kos gitu, kecil, kecil lagi kecil. Ini nutu beres, mun urang make agama, make kitab mah
minahin biasa enon garwiti tuh kula ieu ditinggalkeun ku salaki orang Korea 7 bulan apakah zahir jeung batin aja kula da kawin deui pan teu bisa lantaran atuh ieu kitu terikat ku pertikahan atuh lapor ka kejaksaan saya 1.500 kali masa ambo aya terakhir teh diterima ngan kudu kieu bae si anak teh lain sakitu aja gua tadi seboga cerita kula ukuran sakitu mah imut darurat jasa juk kula najian muhakam lain tokat kiai ieu saja sia kira ngomong gade Kiai Muhammad detik ieu kula ngajadikeun muhakam ka kiai jang ngabubarkeun pertikahan kula jeung salaki kula anu salaki kula ieu geus teu ngarana apakah zahir jeung batin geus kula nerima jadi muhakam kuari minta Pak Muhakam kuari mah geus lain Pak Kiai Muhammad Pak Muhakam saya lapor kepada Pak Muhakam bahwa suami saya orang Korea telah meninggalkan saya selama 7 bulan tidak memberikan nafkah. Kan tadi malah ya sih ngomong. Kan tadi saya lebaransiku Pak, ya panjang Pak Muhakam gimana? Selama 7 bulan saya tidak diberikan nafkah. Dengan demikian saya melaporkan kepada Pak Muhakam untuk diputuskan untuk dibubarkan pernikahan saya. Saya atas nama Pak Muhakam yang telah dibentuk oleh Anda dengan disogok jeruk hakim. Ulah itu tuh kalau begitu nanti kan disebut tuh ya ini. Upah muhakam, yang lalagan sama. Bahwa dengan berdasarkan laporan dari Serwiti, laporan lisan disertai dengan laporan tertulis dan disaksikan oleh 2 saksi, Soleh dan Maslum. Nah, maka laporannya telah saya terima dan sekaligus pertikahannya saya bubarkan. Geus bubar. Ngitung idah tadi dinyata. Jadi eueuh kahesea dia keur carita ngaji, mah keur carita ngaji supaya nyararawat babari. Tos kitu ngan sing hade ulah salah nyieun muhakam ke tukang beca di jeung muhakam geus ieu. Kudunya ka hukum. Tah ieu mantap penting na di lembur kudu aya nu ngarti ge abe ulah ese-ese. Wakil cek sakal mata sangis punyi Sarwiti teh kudu ngamimitian deui ngitung dengan apakahanana jang supaya ngasakeun pembubaran pertikahan teh teu meunang ngalanjutkeun anu tadi. Kuari mah kudu ngamimitian deui bae lantaran eta mah geus batal. Nu 2 poe batal ku nu sapoe ku katilu. Nu kaopat ge ieu teh termasuk kana can bisa dihitung kuari geus kudu ngamimitian deui bae ngitung mun geus didinya 3 poe teu bisa maka meunang Sarwiti ngabubarkeun pertikahanana lantaran ulit tabarruriha madarat di Sarwiti teh ku gara-gara teu aya nafkah. Jadi berarti lamun yu'addi ila dararin azim teu meunang sedengkeun kaedahna ge kos di ditu ad-darar yuzal. Mantak ad-darurat tubihul mahzurat. Mantak teu weukeun darurat teh. Jadi eta kan kesulitan di Sarwiti teh kos kitu teh ieu aing pan jelema. Manuk di urusan, di kurungan, di paraban, di caian, pan aing jelema ieu nu urusan ya aing teh ieu. Nah nu mantak jang berlindungna adalah ke pemerintah. Pemerintahna kudu ngabentuk jang ngaberesan soal pertikahan. Mantak mun kula jadi bupatina, gas kula mah dibentuk per kecamatan khusus paranti urusan pertikahan tek bengek mimiti nikahna datang ka tolakna datang ka pembubaranna datang ka urusan apa kana aing geus kabentuk geus pokona mun jadi bupati geus pokona mah beda di negara-negara nu sejen asana moal kebel aing jadi bupati moal sabulan dilengserkeun asana tah eta teh tah mun aya nu ngurusan kos kitu tinggal di DPR nah sabaraha kursi ayo kieu perda
Ayo gerak, urusan-urusan apakah atau urusan-urusan pasah, kuburan pernikahan dan lain sebagainya. Di Indonesia numpuk numentak kabelah dieuna. Aju awet atau ditinggalkan ku salakina di urusan ku negara teu dina nalika urusan kudu make biaya sakitu gedena sedengkeun kitu sekut dituntut ku kebutuhan nah akhirna mah geus boga salaki los nikah deui nu daekeun nikah zina tah lamun nyana sampikeun ka loba kesulitan madarat ngaranna aju ngalakukeun perzinahan nu panggeulana ditanya ketua KUA. Eta tah ketuana. Juga anak buahna kabeh. Aju cekna teh pergulama nuturkeun di luhur menteri agama. Oh, ditanya ke menteri agama sia laporan ke RT. Henteu. Atawa geus genepen nanti deui ke RT. Sabodor RT teh mah. Tiba pokolot datang ka incu ngerebek kabeh nang rata. Tuh anu zina teh lantaran teh diuruskeun pasti. Masya Allah. Tak kuari mah diserwiti teh belang bentong. Ieu teh ieu dina pakahanana. 2 poe teu napakah, sapoe napakah kadang 2 poe teu napakah, sapoe napakah, 2 poe teu napakah, sapoe napakah. Nalika henteu mere napakah teh meunang henteu kaluar. Walaha al-khuruju zamanal mahlati. Menang kanya sarwiti keluar dina zaman ngadagoan apakah lekah silin apakah karena ikan ngahasilkeun apakah kanya sarwiti ngadagoan salaki ieu mere apakah hese bae geus aing mah pokona mah deuk keluar mencari menang kanya sarwiti keluar ti imah kulantaran teu dibere apakah ku salakina dalam rangka neangan apakah komo boga anakna usaha pamajikanana jaga hirupkeun dirina jeung anakna ka eta teh meunang teu nusus teh nusus teh mun ku salakina dibere napakah salakina teu becus bere napakah geus meunang kaluar usaha wa alaiha arju'u lailat wajib ka sarwiti ti penting mah tetep balik tipe-tipe tetap aja balik. Maksudnya naon? Tipe-tipe mah besi salakina butuh. Butuh naon? Nangkep. Emang menang 2 kaol. Berang mah otomatis teu menang. Menang nisarwiti nahan tina susukaan berang mah. Eta mah kabeh mutlak sama seluruh mazhab. Lamun Ki Zaid teh bisa bere napakah ka sarwiti. Sapoe 2 poe aitak teh beurang teh hayang sasonoan. Nonsen. Tidak bisa dong, apakah dulu baru saya buka celana. Tidak bisa kita Ki sarwiti ai henteu mere napakah mah. Eta teu doraka tah Ki sarwiti. Ni sarwiti teh doraka. Di alat suka ku Ki Zaid sebagai salakina lamun teu mere napakah. Tapi lamun peuting mah peuting. Ki Zaid hayang noe poal mah. Iya, itu kan orang suami istri kata napakah. Teu napakah ge padi mah peuting, pan peuting mah lain waktu dahar mah pan beurang. Atuh beurang ai peuting teh beurang teh dibere mah. Iya, atuh pokona mah waktu dahar teh dibere. Lain sadar, mana ye ngaji bae. Ayo sih ada kemana lompat ya. Ai penting lain waktu dahar waktu hesta ieu ai teh hayang dibaturan ku sia hesta eta lamun disarwiti penting teu mere doraka. Geus pokona mah kanu teu bere samere napakah penting bae ada tanggalah. Cek sakala mah tetep bae berang ketunjuk teu bisa artinya meunang disarwiti nahan tina dialep suka. Sanajan tipeting tetep baik minang nahan dialep suka selamatkan diberi nafkah. Tuh. Walau radiyat bi'isari falal fasubadahu sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid kuari ni sarwiti ni Ki Zaid miskin teu bisa mere napakah sapoe teu napakah
dua poe teu napakan, tilu poe teu napakan. Lantaran gede duriat kurang wetan mah kacinta teh gede kene ridho nyisar titi. Tanya ku kizae wit ya kakak batu bisa marana pakah ya ayeuna oh cintaku tetap utuh. Tidak akan tergoyahkan walaupun badai datang. Waduh. Janganpun badai, andai kata tsunami tetap cintaku padamu utuh. Pokoknya mau orang sehidup semati, jadi sarwiti teh, aduh, ti sama, cek tiga ya. Ini juga bapak majikan pasti. Biasa minggu, bebe jadi cek kisah kisah tewit, jaka kami dan biasa bernapakah ulah loba omong, pokoknya magara mencari baik, kula marido, dasa sanajan tadi napakahan. Kamari kula geus ngomong sanajan badai, sanajan tsunami, angin beliung misalnya datang tetep kula andai kata aya hileud bulu gitu teh. Ridho kula mah. Oh, sia ku mulia-mulia teh garwiti. Ih, tupan kula teh cinta deui surat nu pertama teh pan ayakeun. Wari ge dijadikeun mukjizat teh teh. Masa ukur-ukur teh kita ngomong jadi mustika kula teh. Minyak bisika lantaran ieu surat lain lalagaan di luhur dage berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki juri pada jadi kitu mah datanglah di pucuk surat kepangkuan waduh saya teteh teringat kadinya orang keur cicintaan untuk lah kakarak napakah sabigu bae maka kula marido bae mulia amat ieu barang geus 15 poe mah teu kuat. Besar itu ridho bae aduh awak aing. Oh iya. Aduh, tak belah dia ya. Terus mulai ditanya manyun. Wit, cintamu mana? Alah, cinta. Napakah? Mulai guys. Orang Cikupa teh sungutna. Kaleng rombeng mah teh. Mulai kuari mangga jejebris bae nyisar wikit tuntutanana lain soal cinta. Lain soal cinta tapi betul untuk bisa disampaikan. Butuh kanan apakah? Nah, disarwiti tadi napakahan ku kita selama seminggu 2 minggu tetap bayar ridho. Kuari itu bisa dibangbalerkeun, minta dibubarkeun, sabada ridho menang atawan teh walau robiat. Lamun ridho nyisarwiti nyisarikum miskina salakina yana kizait bisa meren apakah biisariye palahal pasubadau menang ka nyisarwiti ngabubarkeun pertikahan sabak dari ridho saminggu ridho 2 minggu ridho atawa kabelah itu memberi sabulan marido bae 2 bulan ridho bae biasana awewe mah kitu tah geus 3 bulan ridho keneh ka 4 bulan mah kakara tuntutanna dikaluarkeun nak kuari sabak dari ridho nuntut supaya dibubarkeun pertikahan dengan dasar tidak diberikan napakah meunang. Jadi ridho mah ridho kuari mah nuntut napakah lain deui. Sebab ku ridho ge teu gugur ieu. Cerita itu teh napakahan geus 2 bulan. Kuari bisa ieu mere napakah eta nu 2 bulan tetep bae teu gugur ku sebab ridho wajib dikodoan. Wajib dikodoan teh nu manten teh lamun aya jelema nyandung aja teu mere napakah kanu kolot teh sama geus geura bonar teh sama lalaki kos kitu mah. Mun teu dikerekem ku malaikat zabaninya do bage deuleu. Gula sambarangan aya njot-njotanana doang. Masya Allah ila pakah teu bisa geus mah anak urusan tunggal pengkolan. Ayo coba ta eta teh nu nyararanung kitu tah jajawaraan, jawara bener mah. Nya mah napakana sok bener kieu. Ieu mah nu jajawaraan. Nu setengah main jawarana. Jawara bener mah. Ngomong naon sia? Napakah teh leuwih jawara bener mah. Kana jan teu di esan tah napakah mah. Tah napakah eta jawara bener nu kos kitu ngaranna. Ya nama hayang sohor doang bawa pemajikan. Nah, aing mah leuwih hiji 5 pemajikan loba teuing atuh 5 mah. Opat eta jawara tah nu kos kitu. Apakah terus? Ieu setengah main nu oplo mah.
Aika seorang boga pamajikan 2 jeung 3 tapi teu mampu nganapakahan geura modal sia. Cukup jang ngrebekeun sia kos kitu bae gitu. Sedeng bae pokona mah. Lamun teu percaya geura modal ge sia tiga lagi. Aing mah ngeukeut heula pandori. Masya Allah, langsung nyadari babna patuh besi urang. Aduh, hanas ning hanas desa kira karasana. Perkoreng tutupan nana gede jasa di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Atau nyisarwiti di deketan Kuki Zaid. Ditanya Kuki Zaid. Ayo jalinan asmara cinta melalui SMS itu tadi nama. Aduh. Menang di Citra malam minggu. Ayah di dinya biasa gitu jagung bakar. Nah, hubungan lah. Lantaran hubungan, saya 2 bulan amprok nanya nyisar juga ada bebeneran tentu iya kawin kula. Iya tuh bebeneran atuh geura lamar kula. Ai kakak mana lamar mah babari bae ngan kakak encat digawe jadi teu mampu mayar napakah engke tadi. Ya abah ya kan, abah ge sarua deui nah geus kolot urusan. Jadi kakak cinta mah cinta baik, siap mah siap ngan bisa digawe kakak gua lantaran itu moal bisa meren apakah dalam menridho bae atuh siap. Jadi cenah kalau masalah dikawin bae teman apakah mah engke kumaha engke bae gitu. Jadi nyahuleun ni sarwiti teh ka calon suami nu ngaran Zaid bahwa si Zaid teh digawe berarti miskin. Kadituna tu bakal bisa meren apakah tak tuari ridho berarti Ki Zaid ya ngawin sarwiti dikawin ku Ki Zaid walaupun miskin tuh bisa meren apakah tetap ridho sabada ridho mungkin sebulan mungkin 2 bulan hayang dibubarkan pertikahan anak menang apa tuh nah walau nakahatu lamun sarwiti nikah ka Zaid alimatan barinya bisarihi kana miskin Ki Zaid jata tadi nage geus pasini ieu jeung ngabejakeun Ki Zaid bahwa Ki Zaid can digawe lu jelas bakal moal bisa meren apakah nyaho waktu nikah teh keberadaan Ki Zaid miskin ridho berarti tak ditikah kuno miskin kabelah dieuna teu kuat hayang dibubarkeun meunang apa teu salat al-fasqu ba'dahu menang kanyi sarwiti rapat dengan dasar diberem napakah sahaja tadina nyaho menang wae hayang dibubarkeun pertikah. Artinya sanajan waktu nikahnya pamajikan mana bahwa dirinya miskin ridho mungkin seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan kabelah itulah mungkin setahun tadi tunda terido diberi apakah menang baik minta pembubaran lantaran soal napakah mas selama rumah tangga wajib baik kajen kuku mahage ridho tetap wajib napakah terido mau wajib baik napakah wayana sakitu tetap baik ketika pemajikan embung diteruskan rumah tangga lantaran sudah diberi napakah menang baik apa